Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Saniskara anu aya di langit jeung di bumi teh ngamaha sucikeun Allah, anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kagungan anjeunna kerajaan langit katut bumi, anjeunna nu ngahirupkeun jeung anjeunana nu mateni, sarta anjeunna maha kawasa kana sagala perkara. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Anjeunna nya nu awal nya nu akhir, nya nu dilahir nya nu di batin, sarta anjeunna mah uninga kana sagala perkara. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Anjeunna nu ngayugakeun langit katut bumi dina genep mangsa, sarta anjeunna istawa dina aras, anjeunna uninga kana saniskara nu arasup ka bumi jeung nu mardal ti dinya, jeung saniskara nu turun ti langit jeung anu narae ka dinya, jeung anjeunna nyarangkeun maraneh di mana bae maraneh ayana, sarta Allah ningali kana saniskara nu ku maraneh dilampahkeun. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kanggungan anjeunna kerajaan langit katut bumi jeung nya ka Allah dipulangkeunna sagala perkara teh. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Anjeunna nyambungkeun peuting kana beurang sarta nyambungkeun beurang kana peuting, jeung anjeunna maha uninga kana saniskara eusining hate. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Geura ariman ka Allah katut Rasulna jeung geura darmakeun sabagian tina saniskara anjeunna anu ngajadikeun maraneh anu mibandana nya jalma-jalma anu ariman ti antara maraneh, turta anu ngadarmakeunana mah pikeun maranehna ganjaran nu gede. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'uukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Jeung naha geuning maranehan teu ariman ka Allah, apan Rasul ngajak maraneh sangkan iman ka pangeran maraneh, jeung apan saestuna Allah geus ngayakeun pasini jeung maraneh upama nya mah maraneh mukmin. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa inna Allaha bikum laraufur rahim. Nya anjeunna anu nurunkeun ayat-ayat anu tetela ka abdina lantaran anjeunna sejang ngaluarkeun maraneh tina paroek kanu caraang, jeung saestuna Allah teh mika heman mika asih ka maraneh. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Jeung naha geuning maraneh bet hante derma di jalan Allah, apan kagungan Allah warisan langit jeung bumi teh. Hante sarua jalma-jalma di antara maraneh anu derma jeung perang samemeh bedah na Mekah, maranehna leuwih luhur darajat nabatan anu derma jeung perang sabadana, jeung kabeh oge dijangjian ganjaran anu gede pisan ku Allah, jeung Allah Maha Uninga kana saniskara anu dilampahkeun ku maraneh. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan فيضاعفه له وله أجر كريم. Sing saha nu boga tagihan nu hade ka Allah, anjeunna bakal naur manglipet-lipet ka manehna, dur pikeun manehna ganjaran nu mulia. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Sing ingat poean maneh bakal nenjo mukminin jeung mukminat anu ti hareup jeung ti beulah katuhueuna sumirat cahyana, dibagiakeun kabagjaan kanggo salira sadaya poe ieu. Sawarga anu dihandapna curcor walungan-walungan, salira sadaya langgeng di dinya, eta teh kaunggulan anu kalintang ageungna. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Poean munafikin jeung munafikat nyarita ka jalma-jalma nu ariman, dagoan kaula sararea sugan bae kaula sararea bisa ngilu dina cahaya arandika. Dijawab jung geura baralik deui ka tukang jeung pek geura tareangan cahya. Duluy di antara maranehna teh diayakeun benteng anu aya patokna, anu sajeroeunana aya rahmatan, ari saluareunana aya siksaan. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Maranehanana munafikin jeung munafikat bakal tinggaro ka maranehanana mukminin jeung mukminat. Nah lain kaula sararea teh kungsi babarengan jeung Arandika. Maranehanana ngajawab, nya tapi Arandika mah geus ngabinasakeun diri sorangan. Jeung ngadago-dago ancurna Islam sarta mangmang, jeung Arandika katipu ku angen-angen nepi ka tumiba papasten Allah, jeung tukang tipu teh geus nipu Arandika perkara Allah. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Kukituna dina poe ieu panebus ti Andika teh teu ditarima, pon kitu deui teu ditarima tinu kalupur. Pangbalikan Arandika teh naraka, eta teh tempat anu pangpantes napikeun Arandika jeung kacida gorengna pangjugjugan teh. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Nahat can datang waktuna pikeun jalma-jalma nu ariman pikeun hatena junun eling ka Allah jeung kana saniskara nu diturunkeun nyaeta hak jeung ulah nepi ka maranehna saperti jalma-jalma anu dipaparin kitab ti heula tapi bakat tingku geus lilana eta jalma hate maranehna jadi tarias jeung lolobana maranehna teh di antara jalma-jalma anu parasek. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Sing nyaho yen Allah ngahirupkeun bumi teh sabada eta bumi cengkar saestuna kami geus nurunkeun ayat-ayat ka maraneh supaya maraneh ngagunakeun akal. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Saestuna lalaki anu saridekah jeung awewe anu saridekah sarta ngahutangkeun ka Allah ku pihutang anu hade pikeun maranehna ganjaran anu manglipat-lipat jeung pikeun maranehna ganjaran anu mulya. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Jeung jalma-jalma anu geus ariman ka Allah katut ka rasul-rasulna nya maranehna jalma-jalma anu balener sarta jara disaksi mungguhing pangeranna pikeun maranehna ganjaran maranehna jeung cahya maranehna sedengkeun jalma-jalma anu kalupur jeung anu ngabarohongkeun ayat-ayat kami nya maranehna ahli neraka jahanam. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Masing nyaho yen saestuna tayalian kahirupan dunya teh ngan kaulinan jeung kasenangan jeung papaes jeung parereus di antara maraneh jeung paloba-loba harta katut anak saperti tutuwuhan sabada hujan anu tumuwuhna pikaresepeun pisan tuluy jadi garing sarta terus katenjo ku maraneh eta tutuwuhan teh jadi karoneng pisan satuluyna jadi kalakai jeung di akhirat aya siksaan nu liwat saking jeung aya pangampura jeung aya karido ti Allah jeung eta kahirupan dunya tayalian angin kasenangan palsu wungkul. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Prageura paheula-heula kana jalan pangampura pangeran maraneh jeung kasawarga anu legana kawas langit jeung bumi
anu dicawiskeun pikeun jalma-jalma anu ariman ka Allah katut ka rasul-rasulna. Eta teh kurnia ti Allah anu ku anjeunna dipaparinkeun kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna, jeung Allah teh nu kagungan kurnia nu gede. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Henteu tumiba bahaya musibat di bumi jeung kitu deui henteu di diri maraneh anging anu geus titis tulis dina kitab samemeh kami ngajadikeunana. Saestuna anu kitu teh gampang keur Allah mah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya maraneh henteu nalangsa alatan saniskara anu luput ti maraneh, jeung supaya maraneh henteu bungah liwat saking ku saniskara anu dipaparinkeun ku Allah ka maraneh, jeung Allah henteu micinta sakur jalma nu arangkuh tur tak sarombong. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Nyaeta jalma-jalma anu karoret tur tak nitah batur koret, jeung sing saha anu ngabalieur. Saestuna Allah mah nya anjeunna nu maha beunghar nu maha pinunjul. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Saestuna kami geus ngutus rasul-rasul kami kalawan mawa katerangan sarta kami nurunkeun kitab jeung bobot pangayon bareng jeung maranehna supaya manusia lumampah dina keadilan, jeung kami nurunkeun beusi anu dina eta beusi teh jeung rupa-rupa kakuatan nu gede pikeun manusia, jeung supaya Allah uninga saha anu ngabantu anjeunna katut rasul-rasulna kalawan goib. Saestuna Allah teh maha kuat maha gagah. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Jeung saestuna kami geus ngutus Nuh jeung Ibrahim sarta antara anak incu maranehna duaan teh kami ngajadikeun kanabian jeung kitabnya di antara maranehna teh aya nu meunang pituduh, tapi kalolobaanana di antara maranehna teh parasek. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Tuluy kami nyusulkeun deui dina tapak lacak maranehna sababaraha rasul kami, jeung kami nyusulkeun Isa anak Maryam, sarta kami maparin Injil ka maranehna, sarta kami melakeun kawelas jeung kaasih dina hate-hate anu tarumut ka maranehna. Tapi ari cara ngabagaban robaniyah mah maranehna anu ngaya-ngayakeunana
kami mah teu ngawajibkeun perkara eta ka maranehna salian ti ngawajibkeun miharep karidoan Allah ngan wae maranehna teu ngaraksa ieu perkara ku pangraksa anu nya-nya. Ku kituna ka jalma-jalma anu ariman di antara maranehna mah kami maparinkeun ganjaran ka maranehna jeung kalolobaan di antara maranehna teh parase. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Yeuh jalma-jalma nu ariman masing tarakwa ka Allah jeung sing ariman ka Rasulna tan wande anjeunna maparin 2 kali lipat rahmatna ka maraneh jeung anjeunna bakal ngayakeun cahya anu eta cahya teh bisa nyaangan keur lumampah maraneh sarta anjeunna ngahampura ka maraneh jeung Allah teh maha jembar panghampura maha mika asih. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Supaya ahli kitab nyarahun yen maranehna teh henteu wasa naon-naon kana kurnia Allah sarupa oge jeung yen kurnia teh aya dina panangan Allah anjeunna maparinkeun kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung Allah teh nu kagungan kurnia nu gede.